Yokoso. Irassaimasu. Ahlan wa sahlan. Welcome. Wilujeng Sumping. Herzlich willkommen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kasep geulis ka Nyah Ibu sehat? Alhamdulillah. Saat acan dikawitan mangga disiapkeun heula. Saya ga satu acan diajar, hayu urang ngadua sasarangan. Ngadua di kawitan. Rengse haturkeun salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dina WA grup Ibu tos masihan link Google Form kanggo absen tos dilebetan medar hiji materi khas anu aya di Sunda, kamonesan Sunda, ciri mandiri anu dipibanda ku orang Sunda. Aksara Sunda, Ibu. Leres ciri aya nu kantos diajar aksara Sunda waktu SMP. Si emu teput. Insyaallah. Kumasar kana sajarah aya genep aksara nu kantos digunakeun di tatar Sunda. Aksara nonoe nu kahiji aya aksara Palawa, terus nu kadua aya aksara Jawa kuno, nu katilu cacarakan masih ti Jawa, nu kaopat aya Sunda kuno. Tah nu kalima orang Sunda teh wanoh kana aksara pegon sapertos aksara Arab. Nu pamungkas aya aksara Laten, tapi nu baris ku urang dipedar dinten ayeuna nyaeta aksara Sunda. Udah gantina pangajaran urang nyaeta hidep wanoh kana aksara suara sareng aksara ngalageuna. Aksara suara teh nyaeta tulisan anu ngalambangkeun sora fonem vokal mandiri nu bibanda peran pikeun jadi hiji ngang anu bisa nyicingan teh di awal, tengah atawa akhir. Pami dina Laten suara teh meh sami sareng vokal. Nu kadua aya aksara ngalageuna. Pami aksara ngalageuna mah nyaeta secara silabis teh bisa ngalambangkeun sora fonem konsonan teras boga peran salaku hiji kecap atawa ngang. Pami ngalageuna mah si kecapna teh bisa ngawakilan hiji ngang atawa hiji kecap oge. Tah si konsonan eta teh tiasa aya di awal, di tengah, sareng di akhir. Sistem tata tulis aksara Sunda teh nu tadi teh aya vokal mandiri nu disebat suara, aya oge konsonan atanapi ngalageuna. Di Sunda mah aya 7. Hurufna aya 25. 25 teh naon wae? Kakazaka, Fafanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Pada, Baca, Sawala, Nagara. Aksara Sunda kuno kawitna nama mung aya 18. Lajeng naha make janten aya 25. Nah, aya 7 unsur serepan kanggo nyaluyukeun tata tulis aksara Sunda. Q, nah, terus X. Nah, aya kamekaran tina huruf pa, F sareng V. Dumasar kana tilu panglaungan para inohong Sunda sareng akademisi praktisi wangunna nyoko kana aksara Sunda kuno. Janten keasliana kajaga. Nulisana dumasar pemisahan kana kecap per kecap, ejahana nyoko kana basa Sunda nu mutakhir. Kumargi tos disaluyukeun. Kan nu namina aksara mah kedah tiasa ngigelan zaman sareng ngigelkeun pajamanan. Kedah adaptif, inovatif, komo ayeuna revolusi industri 4.0 nu kawitna aksara Sunda teh diserat manual, ayeuna mah tiasa di digitalisasi aksara Sunda. Aksara vokal mandiri aya 7 teh nu tadi saur Pelisa. Aya A, nah, aya E, aya I, aya O, aya E, aya U, aya E. Mangga dititenan. Cobi tinggal di didinya huruf anu mirip naon wae? Ya E sareng Ayo. aya sareng sanes Ibu. Mirip Teu. Janten naon wae nu mirip. Aya sareng
Cobi nu sanes. Pangmilariankeun tilu huruf anu sami. Bintang Saha Ibu. nu bade? Bintang Ibu. Bintang, cobi bintang. Naon anu sami? Ya, A, E, sareng E. Leres bintang. Najwa, anu leres teh tadi nu nembe saur bintang. Aya A, E sareng E, tapi Najwa ge tos leres. Aya A sareng E. Nah, gampilna kumaha? A heula emut-emut, saatos A mungkin tambihan ku E nu mana? E mah ngagobuntut. Dina tengekna tiasa ngagobuntut. Lajang pami E kumaha? E mah kumargi aya 2 huruf secara suara E sareng U pami digabung jadi E. Nah, janten di luhurna ditambihan. Ya, sapertos U emut ya. A mah normal, E mah ngagobuntut kumargi E cupatan, E normal lagi. Lajeng pami U mah di luhurna aya sanes radar ya. Ngalagena. Ngalagena napa bama yaralawa lajeng kaga ngaca nyatada saha paka kaza kasya. Lieur teu? Liurnya ya metode na teh metode mnemonik. Teknikna akrostik, ngagabung-gabung ngang per ngang. Enten ieu teh sadayana digabungkeun dugi ka ngaruntuy janten hiji kalimah. Kakazaka papanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Iya, cobian Kakazaka Fafanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Gancangan Kakazaka Papanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Nah, jantan hiji kalimah mudah-mudahan pami entos ngaruntuy jantan hiji kalimah hidup jantan emut anu kumaha aksara Sunda ngalagena teh aya sabaraha hiji nu tadi teh aya 25 pami ibu naros hiji mangsa salwa cobi sebatkeun 25 aksara ngalagena langsung norolang Kakazaka Papanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Dugi kan nguping teh lieur leres kitu leres nalika urang diseratkeun sapertos kitu. Tak aya nu disebat 2 kali, tak aya oge nu kalangkung. 25 eta teh ngaruntuy janten hiji kalimah anu nuduhkeun 25 aksara ngalagena. Tah sate acan dilajeng ayat teh nu tiasa ngemut-ngemut ku ibu dipasihan waktu semenit. Tah sate acan dilajeng ayat teh nu tiasa ngemut-ngemut ku ibu dipasihan waktu semenit. Ya, Lenita heula. Kazazaka, Fofanya Tasya, ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Yeay. Lajeng salsa bila nembe ngacieum haya salsa. Kakazaka Fafanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Yeay. Manyan duaan aya deui teu nu bade nyobian. Aji Bu. Aji, ayo Aji. Aji heula, hayu Ji. Kakazaka Pamaya Tasya ngahaja Lepat heula. Aji tos Dedra ya wihan deui. Hayu Dedra. Kakazaka Papanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Kakazaka Papanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Wih, keren Aji. Tadi tos Salsabila, Lenita, Dedra, Aji. Pilih aya nu masih keneh biasana pami urang entos nyobian langkung emut. Benten deui sareng ngapalkeun sasarengan. Ku ibu dipasihan kasempatan 2 jalmi deui saha nu bade nyobian. Rehan, terasirin. Rehan heula, kasep mangga. Kakazaka Fafanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara. Siga jalan tolnya. Lancar guys. Hayu Sirin. Kakazaka Fafanya Tasya ngahaja kamaya pada baca sawala nagara.
Weh, nembe kan tos ngapalkeun. Ayeuna ibu hoyong cobi dipangmaoskeun. Pelisa, Kak. Kak. Salwa, naon ieu? Huruf naon salwa? Da. Iya, sok Dila baca gelis. Bapak Nana mawa salada ke mana-mana. Wih, meni gancang. Ya, eta leres berarti Dila tos pinter maca kecap anu basajan kanggo praktek dinten ayeuna. Dila aku ibu dipacan 100 langsung ya. Titenan aya contoh-contoh kecap basajan kerja siswa. Dia hidup parantos maca contoh-contoh anu ku ibu dipidangkeun salajengna ieu hidup kedah ngadamel kecap-kecap basajan anu diwangun ku aksara suara sareng ngalagena. Sirin tos aya lajeng saha deui aya lebet. Urang diajar nyerat kecap-kecap basajan nganggo aksara Sunda. Hoyong pangnyeratkeun kecap dawala. Dawala. Siap. Mohon. Leres. Cobi pangnyeratkeun dara. Oh, lajeng. Ayeuna Aji seratkeun dada. Siap-siap ya Ji. Zulpa sebatkeun bawa. Teras Lenita raja sok sasarengan tiasa. Wih, Aji, tos cekap dada, tos kaos. Ya hatur nuhun, minimal dinten ayeuna hidup tos tiasa maos aksara suara sareng ngalagena tiasa oge wanuh kana huruf-hurufna oge tiasa maca katut nyerat aksara suara sareng ngalagena anu sifatna basaja. Aya huruf-huruf anu meh sami, aya aksara suara ngalagena di dieu ku ibu tos diacak-acak. Ieu teh namina teh word square. Dikelompokeun mungkin janten aya 12. Kartos ya. Format kanggo ngerjakeunna ku ibu parantos disimpan dina Google Classroom. Hatur nuhun, dugi ka dieu patarosan? Aya, weh. Teu aya Ibu. Alhamdulillah, pamit teh patarosan. Duka bingung, duka ngartos. Mudah-mudahan mah ngartos. Ayeuna saha nu bade nyindekeun pangajaran dinten ayeuna nu bade ngarefleksi. Saha? Aji tiasa? Saha? Aji sok mangga kasep dicindekeun. Aksara Sunda teh nyaeta hasil karya masyarakat Sunda. Aksarana aya 32, 7 suara tanapi vokal, 25 ngalagena. Tos rengse Aji nembe pamibu gaduh 5 jempol sadayana dikaajikeun. Refleksina saya pisan kasep. Hatur nuhun kanggo dinten ayeuna sateu acan dipungkas mingon payun urang diajar ngeunaan rarangken. Supados naon? Supados hidup tiasa nyeratkeun nami hidup minimalna ya. KBM dinten ieu atas rengse. Hayu urang ngadua hamdalah sarang-sarangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kanggo dinten ayeuna mingon payun penak deui sareng ibu masih dina pangajaran aksara Sunda. Pami dinten ayeuna aksara ngawalagena sareng suara mingon payun urang diajar rarangken sareng angka. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.